Sampurasun Wadia Balad ATE official dimana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita anak jin sabakota. Ayeuna kantun bagian anu ka 20 genep nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya di Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewunuhun laksaketi kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Ning hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masuk bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng anak jin sabakota bagian anu ka 20 genepna. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tempak dung dung tes. Para wargi sadayana ngajorelatna waktu lir ibarat kilat karasana tereh pisan. Komo sapoe mah rarasaan teh ngan ukur sajam. Ti poe ka poe nepi ka ganti bulan. Akhirna cunduk oge kana waktuna neng mita mangsana bulan alaeun. Nincak bulan kasalapan kandungan neng mita mimiti ngayakeun reaksi. Lamun mangsa peuting datang beuteungna sok mindeng selenat-selenet nyeri. Dumasar kana hal eta Raden Samar remen teu bisa sare sabab ngarasa melang. Puncakna nalika malam Senen Kliwon neng mita pepelengkingan bari nyekelan boboko. Kang, aduh, ieu patuangan nyeri Kang. Aduh, lambet, aduh, cing sakit, aduh Kang. Mulas atanapi kumaneh? Tanya Raden Samar, rada tegang bari ngusapan tonggong pamajikanna. Muhun Kang. Aduh, enggal Kang.
urang ke rumah sakit Kang. Aduh, cek Neng Mita bari muringis nahan ka nyeri. Kalayan teu loba tatanya deui, harita Raden Samar tuluy mangku Neng Mita dibawa keluar. Sanggeus samemehna ngageroan supirna supaya nyadiakeun mobil. Peuting harita supir Raden Samar ngahaja mau mobilna ngebut nuju ka rumah sakit. Kulantaran kayaan Neng Mita beuki pika hariwangeun. Tapi dibalik eta, tepat luhureun mobil, sasosok jirim hideung katempo ngalayang nuturkeun lajuna mobil. Wush! Jirim hideung nu tayalian datuk baal harita nyeot cepat nakal ngahalangan laju mobil. Atuh pogoe pikeun supir kacida kagetna. Kusabab dihareupeuna ujug-ujug aya makhluk hideung ngacegak di tengah-tengah jalan. Daek teu daek supir teh nicak rem sacara ngadadak. Dibarung ku ngagorowok saking kurowas. Alah cekit. Aduh Kang. Neng Mita ngajerit nalika mobil tuluy tibalik. Bari dina kayan kaseret cukup jauh. Harita mobil ringsek ngan untung kene sabab mobil Neng Mita mangrupakeun mobil mahal. Lumasarkan hal eta panumpang nama teu cecel teu bocel dina pada eta Neng Mita ngan ukur kapiuhan. Sedangkeun Raden Samar gancang ngacejek panto mobil nepi ka berujadna laju kaluar mangku Neng Mita. Aya naon di teh Mang? Tanya Raden Samar ka supirna anu nuturkeun kaluar satukangeunna. Hapunten Jang, puguh titinggalian teh tadi di tengah jalan aya nu ngajegak makhluk jangkung hideung ngangge jubah Jang. Rai beungeut Raden Samar sapada harita pakrai beureum. Amarahna tuluy ngagolak sababna hatena boga kayakinan yen makhluk eta tidak geujin surasohan anu rek nyilakakeun diri jeung pamajikanna. Bangsat, awas ya moal dibere ampun ku aing mah ayeuna mah. Dagoan lamun mah pamajikan aing geus di rumah sakit diubrak-abrik jeung kedugna sakalian ku aing. Kitu gerandang Raden Samar dina sajeroning hatena. Dina pada eta kadenge sora sirine sing horeng barang diliuk teh mobil patroli polisi. Dua orang anggota polisi jerat-jerut talurun tina mobilna. Salah saurang diantarana tuluy nanya ka Raden Samar ngeunaan kajadian kacilakaan. Saenggeus diterangkeun maka harita keneh Neng Mita jeung Raden Samar dibawa nyemprung dina mobil polisi dianterkeun ka rumah sakit bersalin. Sedangkan supir nama ngilu jeung mobil derek anu mawa mobil ringsek dibawa ka bengkelkeun. Satepina di rumah sakit saenggeus sadar tina kapiuhanna Neng Mita langsung menang perawatan kalayan dibantu ku dokter kandungan dina sajeroning ngalahirkeunna. Sementara Raden Samar diuk teu jauh tina tempat Neng Mita dirawat. Dina sajeroning keur kitu Raden Samar ngerahkeun kemampuanana pikeun miraga sukma. Sapada harita cirimna robah jadi dua tanpa aya nu nganyawankeun. Setelah hiji jirimna tuluy ngabelesat kaluar ngaliwatan liang ventilasi. Sedangkeun nu hijina deui satia we ngemitan Neng Mita di rumah sakit. Hus blas. Jirim nu kahiji ti Raden Samar harita ngabalesat lir cahaya bodas meulah poekna langit peuting. Rek nyumput di mana? Ku aing disusul sia jin durjana. Ku aing di aprak pasti kapangis ya. Cek Raden Samar dina sajeroning ngapungna.
Ditungtung tempat sempit di kota Bandung, Datuk Baal nyemur jadi seorang aki-aki tukang mulung. Ngahaja manehna ngalakukeun kitu pikeun nyumputkeun diri supaya teu kapanggiheun ku Raden Samar. Peuting harita sanggeus hasil nyelakakeun Neng Mita, Ki Datuk Baal diuk dina luhur gorong-gorong tukangeun tumpukan runtah anu geus jiga gunung. Jirimna ukur remeng-remeng kacangan lampu merkuri nu kahalangan ku tangkal katapang kencana. Sagigireunana ngagoler karung jeung besi pangait. Bajuna kalotor, kulitna peot kariput, beukna ditutupan ku laken roek meunang mulung. Tapi anehna najan katempona dekil jeung kotor, tapi aroma awakna malah seungit minyak hideung. Sabot keur anteng-anteng diuk kitu, torojol saulang pamulung datang. Dina tonggongna ngagandong karung anu can pinu, leungeun katuhuna nyekal pangait besi. Pamulung eta liwat ka hareupeun Ki Datuk Baal, bari batuk dibarung ku hitut brat-bret-brot sagarupa. Alah, sial. Sing zoban atuh sia. Maknya liwat ka hareupeun dewek bari jeung hitut sagarupa. Leung mun teu kadenge, coba bau bugang di hitutna. Eulah, ampun. Na geus kadar naon jadinya? Sentak Ki Datuk Baal manimun cereng sabab ngarasa kaganggu coba katemporek ongke. Aduh, hampura Ki. Ari sugan eueuh jalma. Ulah nyalahkeun kuring Ki. Bongan aki we eta mah cicing dina poe. Jadi wayana we mun kabekok da teu katempo Ki. Temal eta pamulung bari pret hitut deui. Duh, hampura Ki. Aduh. Bukannya tak sopan tapi gak tahan Ki. Kitu pokna deui tukang pamulung semu nyengir. Sedengkeun Datuk Baal beuki ambak wae. Alah, wawalang zia. Teu soban ka kolot. Kalah ngajageun geuning. Ka ditu sia grembabur. Wis dicengkemos tah ku ngaing sungut sia teh. Kumaha aing teuing rek dinu cang rek dinu poek oge. Nyingkat sia deh, nyinggir. Antukna eta si pamulung teh tuluy ngongkoyod indit tanpa ngomong deui. Tapi karek oge sabaraha lengkah Datuk Baal ngagerwan deui. Hei, dagoan heula euy, dagoan. Ulah baka indit dagoan. Reg si pamulung teh ngarandeg eureun. Laju mehna malih. Aya naon Ki? Tanyana bari mencerong tina balik buuk gimbalna, maklum jarang diangir. Bawa naon eta nagarung euy? Ah, biasa we atuh Ki, mawa rongsokan. Nah kumaha kitu Ki? Aduh, aing asa curiga euy. Buah-buah ilaing tes maling celana jero. Sabab belah ditu loba popoean nu can dijahit ieu tadi aing rek ka dieu teh. Nya keur naon celana jero Ki, da moal aya gunana keur kuring mah. Sabab dijual oge moal payu atuh. Loba keneh awe oge nu daekeun dirangsadan asal loba duit keur mayarna. Emangna aki anu geus teu mampu meuli kitu Ki? Ulah sembarangan sia ngobong deh. Coba eta karung deh buka. Aing hayang nembu jerona deh buka. Parentah Datuk Baal ka eta pamulung. Saterusna sanggeus karung si pamulung dibukakeun. Ana gebeg deh. Datuk Baal kaceudang ngagebegna, beungeutna sepak. Jirimna dumadakan robah kana bentuk aslina saking ku kagetna waktu nenjo usi karung. Dina jero eta karung Ki Datuk nenjo aya saguluntung hulu anu beungeutna mirip jeung dirina. Alah, sial.
nasa ilaing sebenarnya juri, cek Datuk Baal bari undur-unduran. Ditanya gitu si pamulung kadenge seuring ngabarakata. Dasar Datuk bodoh, mana sih narek bisa nyumput berenannya. Tempo sing jelas sakula sanggeus ngomong gitu, maka cilagadeg cirim eta pamulung robah jadi seorang pemuda gagah, putra mahkota negeri Surasawan. Raden Samar, kurang ajar. Datuk Baal ngagerung bari teu antap parah deui, harita langsung hus corelat ngirimkeun serangan. Tenggeulana ngagempur dibarung ku gerakanna ngacorelat ciga angin salabar plos. Gempuran leungeun kosongna ngeplos kitu wae. Alatan Raden Samar enteng naker nyingcat ka katuhu. Udah ngajar. Ya. Datuk Baal ngagorowok bari gentak nyusul tepus deui ku jurus cakar naga. Blas. Kadua kalina panarajangna ukur liwat hareupeun beungeut jeung beuheung Raden Samar. Kulantaran tetela Raden Samar lain lawan enteng. Dina pada eta kalawan ku teu dinyana serangan walesan Raden Samar ujug-ujug nyayang kana gado Ki Datuk. Deus alah. Datuk Baal ngagoak, awakna ngadayagdag, gadona nyengsol tapi teu nepi ka rubuh. Aduh. Datuk Baal ngagerem cukup tarik, panonna molotot hurung. Satuluina kerak. Datuk Baal ngomekeun gadona anu nyengsol. Maka secara ajaib detik eta keneh gadona lempeng deui tanpa ninggalkeun cecel bocel. Ulah warga bunga sia Raden. Dewe ieu cager deui gado lempeng deui sia. Aduh cek Ki Datuk semu ngece. Kula teu bunga tapi puas. Sebab tadi geus bisa ngebekok colok ilahi ge. Cek Raden Samar ditungtungan ku ngahehe. Ngahaja supaya Ki Datuk kapancing amarahna. Kurang ngajar. Bener pisan. Nalika Raden Samar ngomong kitu, Ki Datuk langsung ngagorowok bari ngagajlang. Dasar pemuda sial, raja geni bener jeung dewek. Ya. Kitu gorowokna Ki Datuk dibarung ku nacongkeun sukuna. Wuduh. Sacara ngababi buta, Datuk Baal ngagunakeun jurus mencek nejeh gunung. Jurus eta di negeri Surasawan mah kawentar di kalangan paguron-paguron tingkat luhur. Suku Ki Datuk robah jadi lobah, nyacer jeung tetece. Blas. Samberan kakuatanna estu teu bisa dianggap enteng. Malah sapuan angina oge nepi ka ngarungkadkeun tangkal katapang kencana jeung ngancurkeun gorong-gorong. Dorok-dok. Dudubrak cerit tina palebah saung anu katinggang anu ngajerit bareng jeung kitu katempo dua orang jelema keluar bari lompat minta tulung. Dulung aya angin ribut kitu pokna da kumaranehna mah teu katenjeun aya dua makhluk gaib anu keur tarung kitu tah mah katempona angin we anu pating gelebug tarik. Dina hiji kasempetan tajungan Datuk Baal ngahanca kana kekemplong Raden Samar. Cebrot, celeng. Raden Samar meceleng, kudubrak. Awak naragrag. Tapi teu lila kurinjal gentak kudang deui. Lai katempo tina sela-sela bibirna ngalai getih. Nempok itu Datuk Baal seuri sugema. Karaza da aina mah gudulang beungsi ya. Kumageunana tajungan suku dewe ge.
coba katrukeun kabeh wawasen ilaing teh Datuk. Kaula can rumah saeleh sok cicikeun kabeh. Alah, pemuda edan sugan kudu dikieu si mah ya. Datuk Baal tuluy muterkeun awakna jiga gangsing war belesat. Puteran awak Datuk Baal lir angin puyuh ngabelesat narajang make kakuatan pinu. Atuh sabada harita geleger. Sabagian gunung runtah amburadul alatan kahantem ku kakuatan rohakana Datuk Baal. Sedangkan Raden Samar reikat ngabelesat kaluhur. Denget harita Raden Samar laju nyirorot asup kana puseuran awak Ki Datuk anu keur muter tarik. Barasa jodoh bukrak. Sapada harita puteran angin Datuk Baal langsung eureun. Barang jeung kitu Datuk Baal ngocek kulantaran sabagian anggota badana geus pindah tempat. Leungeunna perampung sabelah, irungna pindah kana bujal, sukuna patuker bagian kenca jadi tilu katuhu. Kitu deui sabalikna bagian katuhu jadi ti kenca. Alatan dipindahkeun ku Raden Samar make ajian nyabut nyawa mindahkeun raga. Alah, ampun Raden, aduh ampun, ieu awak jadi demuna sabagi aduh. Ampun Raden, ampun. Kitu harita Datuk Baal bari nyuuh dina taneuh. Kopsia rasakeun tah pangwarah ti kaula deuleu. Cek Raden Samar bari ngacegan nangtung. Sok bejakeun saha nu geus marentahkeun ilaing pikeun ngaganggu kaula di alam manusia. Sok mending jujur atau mending dirabut tabeheung ilaing ku kaula deuleu. Aduh ampun Raden, ampun. Mangga dedei kula bagal wajah. Tak dabi cageurkeun heula ieu suku jeung leungeun kula Raden. Jeung ieu irung dina bujal, ampun Raden, pindahkeun Raden. Teu bisa kitu Datuk. Kajaba ilaing geus wak cabalaka heula ka kaula. Sok bejakeun heula ke ku kaula dipindahkeun. Sing percaya kula moal matak bohong, moal ingkar tina janji, sok caritakeun heula. Saterusna sanggeus Raden Samar nyarita kitu mah kalayan teu talangke deui Datuk Baal cumarita. Tapi hanjakal kulantaran karek oge Datuk Baal calangap rek cumarita. Teu kanyahoan ti luhur langit ujug-ujug ngabarasat cahaya hejo nyamber laju ngapulen awak Datuk Baal. Barasat wus blaset. Dina pada eta Datuk Baal dibawa ngabelesat mumbul kaluhur ku sinar hejo anu datang nalir ibarat kilat. Atuh belesat Raden Samar gentak ngabelesat ngudag bari ngadorongkeun dampaleungeunna nuju kana arah sinar hejo anu mawa kabur Datuk Baal. Blar hanjakal najan panarajang Raden Samar keuna tapi buruan nama udagana nama kaburu manten lolos kabur. Satadi nama Raden Samar rek neruskeun ngudag tapi niatna teu kebat sabab kaburu ingat manten ka pamajikanana anu sorangan di rumah sakit. Jabati eta kayan waktu geus cedek kawanci subuh. Makana harita Raden Samar mutuskeun rek muru balik deui ka rumah sakit. Tapi karek oge Raden Samar rek mangkat ka rumah sakit. Ti luhureunana aya salembar kain ngolembar ragrag kalayang. Corelat lengkap. Satuluyna Raden Samar rikat newak eta salembar kain. Barang ditenjo tetela eta kain sempalan
tina baju saurang kegedean karaton. Kening ieu mah jiga kain saragam karaton. Raden Samar teu ngicep-ngicep bari mulak-malik eta salembar kain. Sabab manehna mah teu bireuk deui kana pakean kitu. Ayeuna aing nyaho. Saha bibit rurucit salila ieu. Dagoan sia hiji mangsa. Lamun urusan aing di alam manusia geus rengse. Ulah samat kaniaya. Dirarad sia teh ku aing sia. Ceuk Raden Samar bari masih kene ngabulak-balik salembar kain eta. Tapi nalika keur kitu teu kanyahoan atuh. Ari ujug-ujug eueuh waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.